Para mitra sadaya dongeng urang teraskeun deui anca dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Sering kumang disebatkeun dongeng ieu para mitra sadaya teu seueur dialog anu antara saha jeung sahana gitu, tapi seueur gambaran-gambaran. Namun para mitra gambarna ge jelas. An Merdeka Permana tiasa ngadugikeun hiji carios para wargi sanes ngarupi dialog para mitra. Namun ku narasi anu memang ahlina we anjeunna ahlina para mitra bidangna malu matu anjeunna mah tos kahot para mitra dina ngadamel karangan. Seueur buku-bukuna para mitra karangan An Merdeka Permana mangga. Biasa hartos sama dipesan ka anjeunna rupina nya tiasa dipesan ka anjeunna. Atuh para mitra dongeng nu judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Onom karangan An Merdeka Permana urang lajengkeun deui teu karaos geuning nya ayeuna nincak bagian ka-32 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para wargi kaum dangu, kumadara mang sadayana, alhamdulillah mang jaya ya hibar pangdoa ti para wargi, tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari para wargi sadaya. Dongeng naon nu kudu dihanca ku Mang Jaya teh teu aya sanes para wargi, hiji carios nyambung, hiji carios anu mana ieu dongeng yasana Aan Merdeka Permana. Ieu dongeng judulna Gelebugna Angin ti Rawa Ono. Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui para wargi, mangga urang teraskeun ieu dongengna etang-etang hiburan pang beberahmana. Memang harita para wargi kaayaan di dinya angin ge ngagelebug para wargi sadaya. Karaos pisan ngagelebugna sora angin malah karasa tiris. On kitu deui para wargi sadaya sora cihcir di sarada maklum dina kayana keur memejeuna maju ka jadari teh. Akidarum para wargi anjeunna cumarios numawi sok risi aya bancang pake buwe gambaran sumuh. Nyamung eta kinten-kintenna gaduh perasaan anu aneh atanapi henteu ari gambaran sumuh. Cek Akidarum tumanya ka Juragan Bendarawadan. Eta lamun nya aneh kira-kira nasua naon euy. Cing caritakeun ka kaula. Cing boga model atawa carita kumaha. Boga pamanggih kumaha ari andika deuleu darum. Cek Juragan Bendarawadana kalah malik tumaros. Ditaros kitu ku Juragan Bendarawadana Akidarum harita ngajawab. Sumuhun. Apaan tadi teh sawaktos urang nemean kene sumping? Sumuhun neme sumping ka ieu patempatan. Jalan teh estu lalu cir ngabulungbung. Hartos namanyaan meni asa betah tumanina. Jalan teh lalega lalening. Malih mah eta cenah. Jalan sakitu lalecir na arang langka di urang masumuhun. Kitu numawi gamparan. Tapi nah, ayeuna atuh titingalian teh. Becarane om sareng geuman kieu. Jabi muhun asa di tengah leuweung we raosan teh. Kitu jabi angin ngagelebug menit pating saleor kieu. Kitu gamparan. Disimak ieu mah ngaraos emeng. Ngaraos heran mendak kajadian sapertos kieu teh itu numami oge. Cek Akidarum para mitra sadaya. Keur kitu cungungung anjing babaung ngati kajauhan. Puguh nu araya di dinya para wargi sadaya. Ngarasa oge keung lain lumayan. Memang kajadian di eta tempat teh para mitra matak pika keungeun pisan. Atuh para wargi Akidarum ngareret kajauhna nyaeta ka jajalaneun anu kungsi di sorang tetela jajalaneun teh ayeuna mah henteu lucir henteu hegar malah lian harita teh dijembetna oge tur taraha batu menipating runggunuk sagede-gede hulu muning kitu nu kabireungeuh sabot kaayaan katojo ku bulan
anu mabra lir ibarat caang bulan 14. Angin ngahiuk ti kajauhna harita teh jiga anu beki ngadeukeutan. Malah jiga angin lilimungan teh lain bobodohan. Tungtungna para mitra sadaya nu araya didinya. Juragan Bendarawadana pon kitu keneh nu araya. Harita teh usaha satekah polah nyingkahan tatangkalan. Lantaran tatangkalan nu katebak angin teh jiga-jiga anu reke runtuh. Kitu kaayaan di eta tempat kaayaan keur memejeuna janari tengah peuting. Uguh para mitra anu mulia, karasa tirisna luar biasa nepi ka ngahodho. Geura ieu, juragan, gamparan kapal ieu sakedap ieu. Heug teuteup ka tebihna sung. Geura mangga, asa teu kapendak aya jalan anu ngabulungung rata teh ka ulanun. Mangga we tingalian. Mangga ge tingalian ku ieu. Ku juragan kitu tasuh. Cek Aki Darum para wargi. Juragan Bendarawadana lungsur tina kudana. Geus kitu mapai nuturkeun Aki Darum. Atuh nu sarerea ge sarua tarurun tina kuda masing-masing. Kuda sewang-sewangan bari anjeuna, aranjeuna naluturkeun ka Juragan Bendarawadana. Sumangga para wargi urang teraskeun deui hanca dongeng nu katunda tadi. Atuh para wargi sadaya harita teh sakumaha nu kauninga para wargi sadaya. Harita Juragan Bendarawadana lungsur tina kuda. Geus kitu mapai nuturkeun Aki Darum. Nu sejen sarua taruruna tina kudana. Geus kitu mah Juragan Bendarawadana cumarios. Ai. Nyawe geuning ieu teteh nyoan teh. Meni asa araraneh kieu nya. Jeung ieu angin meni ngagelebugi ieu rarasaan teh. Aduh, asa kakaraeun angin. Kadeta ulahna pun tatangkalan bisi runtuh tah. Dahana sok nyingrai ngajauhan tidinya. Teteh nyoan debet asa kacida bedana jeung waktu urang datang. Bet naon-naon nu kadeuleu teh ayeuna mah mata keeuman. Karasana teh ih asa kakaraeun nempo kaayaan kieu mah kami mah terus terang. Saur Juragan Bendarawadana para mitra. Malah anu sejen oge harita teh nya cenah para mitra nya tujuan kana naon-naon anu kabireungeuh ku Juragan Bendarawadana harita. Dina kaayaan kitu Aki Darum lajeng cumarios deui. Saya katosnya kitu pisan kaulan. Geura mangga eta tah. Eta anjing babaung meni mata kelalwang kieu. Nyamung teu kedah janten aneh gamparan. Teu kedah janten aneh pokona mah teu kedah janten aneh. Cek Aki Darum ngarenghap sababaraha kali. Nah, make teu kudu jadi aneh sagala rupa Darum. Kapanan eces eta teh kajadian nu kacidaan karasa anehna euy. Naon sababna andika make nyebutkeun ulah ngarasa aneh sagala rupa. Saur Juragan Bendarawadana para mitra sadaya. Atuh geus kitu Aki Darum teu ngajawab kana eta panaros Juragan Bendarawadana. Ngan Juragan Bendarawadana anjeunna cumarios nuluykeun carita tadi. Uluh. Kami teh kakara inget ayeuna mah buah-buah urang teh geus ngarempak pantrangannya. Apanan samemeh mulang. Ku anu nganterkeun balik. Pan urang teh harita teh dipantrang pisan lain. Diwawadianan pisan urang teh ulah narempok ka tukang. Tah kitu kari-kari ayeuna urang wawanianan make nempok ka tukang sagala. Tah eta nu jadi pantrangan. Jadi urang teh harita teh diwawadianan ulah narempok ka tukang tur kudu tonggoy lempang. Ya ieu
gawe urangan luak liuk bae ka tukang. Dahu waas ku teteh nyoan lalening tea babaku nama satadi nama. Kitu nu matak oge. Kari-kari barang urang nempo ka tukang gening kajadian teh jadi aneh. Saura juragan Bendarawadana jadi emut kana caritaan urang kampung Handiwung waktu nganterkeun aranjeunana tea cenah para mitra sadaya. Sumuhun. Nah pedah naon atuh cenah? Piraning urang halieu kapengker? Bete tinggalian janten robih kaulanun. Ceuk kubu nangelak. Netep kajajalaneun harita teh para mitra sadaya nu jembet kurungkun-rungkun tea. Oh, rada hese. Lamun diterangkeun ku akal mah euy. Tapi keun bae montong dipake paguneman ayeuna. Nu penting mah ngadua sangkan urang sarerea dijauhkeun tina pancabahya. Kajadian aneh jiga kieu meunggeus montong diucah Aceh kanu sejen. Montong diucah Aceh kanu keur arinit ka kampung Handiwung teh. Oh, babaku nama bisi gempeureun we. Saura juragan Bendarawadana pepeujeuh para mitra. Sora anjing babaung ti jauhna beuki melewung para wargi beuki mata keung harita teh. Oge angin ngagelebug harita kaayaan di eta patempatan. Sumuhun urang sami-sami ngadua we kaulanun. Ceuk Aki Darum bari rengu. Para wargi sadaya, mangga dongeng urang teraskeun deui para wargi sadaya. Harita Bendarawadana katut anu sanesna. Tetep satia nungguana ku wuci beurih nu tita tadi can balik keneh teh para mitra. Memang ku wuci beurih harita trek balik deui ka kampung Handiwung. Nya eta maksud jeung tujuan rek nyokot cenut tinggalin teh. Nu kasebut jam saku teh. Ngan bae ditungguan teh can mulang keneh bae. Eta nu jadi hariwang pangpang nama juragan Bendarawadana. Lantaran eta tilu jelema nepi ka wanci harita cana kadenge koropak kudana cenah para mitra. Can kadenge kotoplak suku kudana jeung can kadenge hihiem kudana. Nandakeun meureun masih keneh jauh atawa boa aya di mana. Juragan Bendarawadana cumarios deui. Oh, nya. Can daratang keneh bae geuning euy. Batur urang teh boa-boanya manggihalangan. Boa-boa manggihalangan harungan di perjalanan ieu. Heueuh. Boa-boa manggih atuh halangan harungan di perjalanan mana kitu oge. Saura juragan Bendarawadana kebeku hariwang. Kanu tiluan tea dasahan teuna cenah atuh eta ku wuci beurih. Boh badega nu dua kalayan dayat jeung ujer. Eta teh memang para wargi ku anjeunna bade diantosan bae. Lantaran waktu angkat ge sasarengan ayeuna mun mulang teh kudu babarengan deui bae. Ningali kaayaan juragan Bendarawadana kebeku kabingung lajeng Aki Darum teh ngiring cumarios deui. Jisim abdi mah anu dipikah hariwang teh juragan ku wuci beurih teh teu mendakan wewengkon nu disebat kampung Handiwung teh gambaran. Eta nu dipake pikah hariwang ku jisim abdi manu kitu babakunya mah. Ayuh, tah kitu teh we janten nu dipikah hariwang ku jisim abdi teh bilih pok bilih juragan Bendarawadana teu mendakan eta patempatan. Memang para wargi sadaya kaayaan didinya beuki matak pika keungeun. Direk keung kumaha tita tadi angin tuluy-tuluyan ngahiuk para wargi sadaya namahan tiris ka eta patempatan.
Oge kalan-kalan cenah kaayaan keur remah jiga-jiga deket kasolokan sato-sato nu biasa disolokan di sarada cenah para wargi sadaya atuh kaya ninga bangsa bancet jeung sajabana kitu jeung kitu bae oge kalan-kalana para mitra sadaya sora sato-sato leuweung kaya ning cih-cire di sarada cari cangkas jeung sajabana di sarada da kitu kaayaan di eta patempatan nah andika make ngajudi sarupa kitu Darum nah make ngajudi sarupa kitu wah boa andika mah geus nyaho meureunnya aduh hapunten gamparan sapunten sakali deui sumun sapunten sanes jisim abdi parantos uninga sumuhun eta we geuning seueur tanda-tanda nu araheng kieu eta mah ceuk pamendak jisim abdi gambaran jalan Musa kawitna lalucir sareng ngabulumbung teh geuning ayeuna mah ilang musna kitu nu mawi oge nu janten kaheran jisim abdi teh nu kitu tah sareng deui nya boa-boa anu nami Ki Binupati nu janten tua kampung oge sanes jirim anjeunna nu saestuna kitu tah kaula nu eta pamendak jisim abdi nu bodoh ieu mah hapunten sakali deui hapunten mung pamendak ari pamendak teh tiasa salah tiasa lepat kitu tah nu oge tebih kana leres mah namun duka teh teuing can teu nama kitu mamari oge ceuk Aki Darum para wargi sadaya memang nyarita satarabasna ayeuna mah ngeunaan kajadian tumiba harita kubu nanggela oge para wargi ngilu cumarita sumuhun gamparan jisim kaula oge ayeuna mah nyemutna teh kitu pisan gamparan sumuhun dah kitu nu mawi oge asa sapamendak sumuhun sareng Aki Darum kitu mah oge ceku nanggela para mitra Jiga anu harita teh namahan cenah nguatan pamanggihna Aki Darum Wuci sontrol ge harita teh tuluy nyarita deui sanes buah-buah urang teh parantos kasaran ka nagara dademit kaula nun ceku Wuci sontrol nu tita tadi jempe wae keur kitu para mitra sadaya sora eta ajag dileuweung teh disada deui kitu jeung kitu wae nu kadenge ka eta patempatan nya memang kaayaan di dinya tadi ge disebut matak pikakeung para mitra kaum dangu Aki Darum barang ku Wuci Sontro nyebutkeun cenah neunga urang teh kasarad ka nagara dedemit Aki Darum harita bari ngantelkeun curug kana bibir teu kenging nyarios kitu kaulan jik Aki Darum pepeujeuh para mitra sadaya harita sabot keur guntreng kitu ti jauhna kotoprakan sora kuda atuh sarerea para mitra kacida bungahna lantaran kuda kadenge sorana harita teh jiga nu ngadeuketan puguh harita teh para wargi sadaya malah kalan-kalan kuda harita teh disada nya nu araya didinya kacida ngarasa bungahna tetela nu tarumpah kuda teh nu tita tadi keur daragoan teh para wargi anu mulia ari sora anjing mah tetep babaung maklum kaayaan ti peuting teh lenra nu pangheulana harita teh nyarita para wargi anu mulia itu geuning ayuh juragan kubu Cibeurih parantos sumping ieu gambaran Lendra paramatan Mang Lendra nu tita tadi ngahunted bae ngadak-ngadak ngagurowok manehna teh harita alatanku ngarasa bunga amarwata suta bunga kagiri-giri cenah para mitra sadaya ngan bae sarerea jadi heran sabab si Ujer kadenge tulung-tulungan harita atuh karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka 32 nya para mitra sadaya mangga urang lajengkeun deui
Harita para mitra sadaya, atuh kulantaran kadenge si Ujer kadenge tulung-tulungan, Mang Lendra para wargi sadaya nyarita deui. Uyuh, nah ya kejadian naon atuh? Eta si Ujer tulung-tulungan gitunya. Cek Mang Lendra herane. Tolong! Cek si Ujer tulung-tulungan. Harita teh para mitra sadaya, tulung-tulungan bari harita teh. Memang kuda ngabret para mitra lumpat tarikna kera kuda nage harita teh ngadeukeutan eta patempatan bari kalan-kalan kuda muring. Memang para wargi anu mulia, harita teh memang kuda ditumpakan ku Cibeuri jeung oge kuda nu ditumpakan kudaya teh geus ngadeukeutan eta patempatan. Tungtung nama regwe cenah para mitra sadaya kuda teh eureun di dinya. Aya naon ieu teh? Meuni hari weus-weus kieu. Aya naon ieu teh? Aya naon meuni hari weus-weus? Kapangih teu jam saku teh? Saur juragan Bendarawadana. Atuh ku Cibeuri harita nemalan para mitra bari haharuha hareho. Aduh. Kapendak kaulanun. Aduh, capek kabina-bina. Ampun, capek, kapendak kaulanun kapendak. Cek ku Cibeuri para mitra. Barang ngadenge beja yen barang nu tingalin teh. Barang cenah atuh bobogaanana tanapi cenah kamemeutna ku Cibeuri teh nu tingalin nyata jam saku teh kapanggih deui juragan Bendarawadana kacida gumbirana bunga amarwata suta bunga kagiri-giri lajeng juragan Bendarawadana cumarios. Oh syukur we ari kapanggih mah atunya syukur. Tapi nah atuh bangun anu ieu kaweur kitu, jiga anu reuwas, jiga anu capek luar biasa. Nah ya naon atuh cing sok nyarita kadinya. Cing atuh aya naon ieu teh jeung ku Cibeuri. Saur juragan Bendarawadana para mitra. Angin tetep ngahiuk di eta patempatan. Asora sato leuweung di sarada tetep para wargi sadaya. Harita barang ditaros enggal we ku Cibeuri ngajawab. Cumohon, aduh, margi capek kabina-bina. Eta capekna luar biasa, capek pisan, aduh. Capekna teh capekna ge pisan, capekna teh ampun. Eta aduh sumohon, capek tas ngalumpatkeun kuda babakuna mah, aduh, ditegarkeun luar biasa. Lumpat sakalumpat lampe teh sanes bobodohan. Kuda teh teu meunang liren teras dipecut deui. Janten capek sumun kaulanu. Saur juragan Bendarawadana. Keur kitu kadenge sora anjing babaung ti kajauhan. Kabeh oge para mitra eukeur mah ti tadi ge ngadenge sora anjing. Teu matak aneh pikeunna maranehna cenah para wargi sadaya. Sabot kitu juragan Bendarawadana cumarios deui. Nya. Kunaon atuh? Kuda mun kurumbake dilumpatkeun bebeakan ku Andika teh. Jeung eta si Ujer make kolu tulung-tulungan sagala rupa. Nah aya naon atuh? Mangih naon atuh cing caritakeun. Saur juragan Bendarawadana nalek cenah para mitra beuki hoyong terang aya kajadian naon anu tumiba kanu tiluan teh harita teh ku Cibeuri nu mawi oge para mitra terus langsung ngajawab namung kitu anjeunna ge ngajawabna teh syuhun aduh nu mawi syuhun aduh ampun sieun pisan juragan sieun pisan tema ku Cibeuri bari haheho jiga nu capek luar biasa capek. Sieun teh sieun kunaon atuh prak caritakeun.
Sieun teh mun mangih-mangih naon? Mun aya na aya naon, cing sok caritakeun sieun teh da kudu puguh aya akibatina naon sieun teh. Saur juragan Bendarawadana deui tumaros. Ngaso deui para mitra sadaya, ngaso deui ngaso. Para wargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui. Harita barangan nampi pertarosan sarupa kitu. Salajengna para mitra sadaya kubu Ciberih teh ngajawab. Sumohon, aduh, numawi, sumohon, aduh. Sieun anu teu aya numawi oge. Sieun nu teu aya juragan. Sumun sieun nu teu aya nu. Ceuk kubu Ciberih deui. Malah si Ujer mah langsung ngudupruk para mitra sadaya harita teh sabada turun tina kuda teh langsung ngudupruk. Siga nu leuleus lungse taya tangan pangawasa. Siga nu kapupul bayu teh lain bobodohan. Si Ujer harita ge para mitra sadaya ragrag harita teh tina kuda bari ngarumpuyuk. Pon kitu deui dayat. Ngan nyakitu para mitra sok sanajan ragrag oge duanana masih keneh dina kaayaan salaladar. Kitu kaayaanana atuh juragan Bendarawadana harita tumaros. Moanya make sieun kuno eueuh sagala. Asaku araraneh teuing. Sieun mah kudu kuno aya lain kuno eueuh. Ari nu eueuh teh panteu katingali naon nu make dipake ka sieun. Naon sababna make dipake ka sieun nu eueuh teh. Panteu katingali ku urangna oge. Saur juragan Bendarawadana ngarasa aneh oge nyebutkeun. Ku Ciberih nyebutkeun cenah para mitra sieun kudu teu aya teh. Atuh para wargi harita tuluy ku Ciberih ngajawab deui. Udang sia, Ujar hudang sia dulu. Hudang sok sia Ujar terangkeun. Sok terangkeun ku sia dulu Ujar. Terangkeun sajelasna. Pokona mah jelaskeun masing balaka. Ulah aya nu diding-ding kelir di sidang siloka deui pokona mah. Jelaskeun saujratna naon nu kungsi kapangih ku urang deui. Omong ku Ciberih ngaguyah-guyah si Ujer. Sumuhun kaula nun, tos teu aya geuning sumuhun. Tos teu aya kaula nun sumuhun. Aduh moy oge, tos teu aya nu. Ceuk si Ujer sanggeus cengkat. Sarerea ngarasa aneh ku omongan si Ujer. Nyebutkeun cenah waktu si Ujer cengkat teh nyebutkeun tos teu aya geuning cenah atuh. Ieu hal nu matak aneh juragan Bendarawadana harita teh tumaros deui. Naon atawa saha deui. Saha nu geus eueuh teh sok caritakeun ka kami masing balaka. Saur juragan Bendarawadana teu sabar. Hoyong engal-engal nampi katerangan naon nu jadi sabab musababna cenah pangna nyebutkeun yen naon geus teu aya. Waktu ku Ciberih nyebutkeun sieun kudu teu aya, nimbulkeun kaheran pikeun juragan Bendarawadana. Salajengna para mitra sadaya harita teh atuh cenah para wargi barangna si Ujer rek cumarios waktosna kabujeng see.